sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim, wa nahnu ala dhalika minal mu'taqidin, wa la'allana minal amilina wasyakirina, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para kesepuhan, bini sepuh, tokoh masyarakat, para pemuka agama, para guru urang sadaya anu sami hadir dina kesempatan ayeuna ti masing-masing ampihanana. Mudah-mudahan sadayana ditambih nikmat, barokah serta kemuliaanana. Tegakantun ka akhinal mukarram Kiai Ferdi anu parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatna, teristimewa panitia pelaksana PHBI, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, miwah para pemudi, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Puji sinareng rasa tasakur urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat kali salam salilana Allah limpah curahkeun ka nabi urang sadaya, nabi akhir zaman. Wastana habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargina, sahabatna, tabi'in wa tabi'at. Kalayan mudah-mudahan luluberanana Allah limpah curahkeun ka urang sadaya salaku pengikut agamana ila yaumil qiyamah. Tipayun sim kuring nyanggakeun salam silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang dina kesempatan ayeuna lewat acara mieling karena dilahirkeunana sakaligus diwafatkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajantenkeun sabab wasilah anu kahiji, muga urang sadaya ku Allah dipanjangkeun umur kalayan istiqamah, amin. Disuburkeun rizki kalayan barokah, dihasilkeun sagala pamaksudan anu sae mungguh agama, anu kerenengan ilmu muga-muga sing hasil serta manfaat ilmuna, amin. Anu tukang dagang sing lancar dagangna, anu tukang tani sing bagus tanina, serta muga-muga urang sadaya salamet dunia, salamet di akhirat jaga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Dina sababaraha waktu katukang panitia dongkap kasim kuring mungguh nama ngondang dina wancina saat ayeuna alhamdulillah sanaos kirang pati sehat sim kuring tiasa bersilaturahmi sareng para guru, sareng para sepuh oge para wargi sadaya. Insyaallah sim kuring dongkapna ka dieu nyumponan janji ka panitia sebagai perwakilan ti segenap masyarakat. Lantaran sim kuring sadar jeung urang kabehan umat Islam kudu sadar bahwa manusia diciptakan ku Allah sebagai makhluk sosial. Dina hartina manusia mas satu sama lain saling membutuhkan, betul? Moal aya manusia anu bisa hirup sorangan, benar? Bikang butuh lalaki, lalaki butuh ka bikang. Nu bodoh butuh ka nu pinter, nu pinter butuh ka nu bodoh. Nu masyarakat butuh ka nu sugih, nu sugih ge butuh ka nu masyarakat. Rakyat butuh aparat, sarua aparat ge butuh ka rakyat, leres. Ku ayana kitu ibu jeung bapak, Allah subhanahu wa ta'ala sinareng rasulna marentah ka urang kabehan untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara sesama umat Islam, menjaga hubungan baik, menjaga nilai-nilai harmonisasi. Karena harmonis itu indah. Tatangga jeung tatangga lamun harmonis mah indah, leres.
rumah tangga salaki jeung pamajikan lamun harmonis mah indah leres. Jajal rumah tangga awet rajet, isuk berang burit peuting teu eureun pasea, termos beak di tajongan, lawang imah semplak, lemari dibanting-bantingkeun, teu aya harmonisna, tapi beuteung melenyun deui, moal aya kangenahan eta rumah tangga leres Bu. Termasuk aparat jeung rakyat kudu harmonis, jangan saling menganiaya, jangan saling mengkhianati, betul? Ku ayana kitu ibu jeung bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu saat ayeuna kurang diperingati maulidna, mere pelajaran akhlak ka urang kabehan supaya hirup umat manusia akur jeung dulur, endah jeung baraya, hade jeung tatangga. Cek Rasul, man amalan nasa fala yadlimuhum wa idza kallamahum fala yakdzibuhum wa idza wa'adahum fala yukhlifuhum lazimat ukhuwatuhum wa harumat ghibatuhum. Ia sebagai hikmah orang memperingati maulid Nabi. Ia salah satu ajaran akhlak di Kanjeng Nabi. Cek Nabi, man amalan nasa, siapa orang yang bergaul dengan sesama di lingkungan rumah tangga, salaki bergaul jeung pamajikanana, di lingkungan masyarakat, tatangga bergaul jeung tatanggana, aparat bergaul jeung rakyatna, fala yadlimuhum, kemudian dia tidak pernah berbuat zalim terhadap sesama, cubak cabok cilok tujang tajong lain pamakena, hirupna teh bager teu minculak. Wa idza kallamahum fala yakdzibuhum, di mana ngomong teu bari ngabohong. Wa idza wa'adahum fala yukhlifuhum, mun boga janji teu lecor janji. Sakitu beh tah akhlak ti Rasul dipake ku urang kabehan. Hirup ulah sok zalim, mun ngomong ulah sok ngabohong, mun boga janji ulah sok lecor janji. Maka cek Rasul, lazimat ukhuwatuhum, pasti kusasaha teh bakal diaku dulur. Wa harumat ghibatuhum, hirup moal kudu picarekeun batu. Tah hikmah maulid mah sakitu beh dipake ku urang kabehan. Insya orang umat Islam diajarkan ke Rasul untuk selalu berakhlakul karimah, jangan saling mendolimi, jangan saling mengkhianati, ulah sok saling nganiaya antara dulur jeung dulur, baraya jeung baraya, salaki jeung pamajikan, termasuk aparat jeung rakyat leres. Ulah sampai ibu jeung bapak umat Islam pahewaan, pasok aya kadang-kadang masalah teu sakumaha tapi digede-gedekeun ku beda-beda pilihan doang, beda pilihan kepala desa doang. Aya bejana tatangga jeung tatangga teu akur, gara-gara pilkades ibu jeung bapak minantu jeung mintoha sampai pahewaan sagala. Cek mintohana haran jadah minantu aing teu benang diatur, cek minantuna atuh Allah mah ieu kolot-kolot teu bauya, hirup hayang menang sorangan bae. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Bu, kita milih lurah, urusan dunia tah urusan agama. Hah, urusan dun nu mata rek nandrosanan, beda pilihan silahkan, beda kahayang silahkan, beda pendapat silahkan, tapi umat Islam tetap harus menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara sesama umat Islam. Bu, lamun umat Islam pecah, lamun umat Islam hirupna paluhur-luhur tangtung, pagirang-girang tampian, mengedepankan perbedaan, menyampingkan persatuan, maka musuh-musuh Islam, komunisme, leninisme, liberalisme, termasuk Yahudi jeung Nasrani, mereka akan semakin mudah untuk menghancurkan umat Islam. Orang mah umat Islam kudu ngahiji, kudu kompak, saling elingan, saling geuingkeun, saling nasehatan jeung papada umat Islam. Cek Rasul, masalul mu'minina fi tarahumihim
wa ta'atufihim kama salil jasad idastaka minhu utwun tada'a lahu sairul jasad. Perumpamaan jalma mukmin teh ibu bapak dina saling karunyaan, dina saling asihanana, hirup jeung papada mukmin teh kama salil jasad kudu jiga kana awak sorangan. Kumaha ya awak sorangan teh? Idastaka minhu udwun, lamun salah sahiji anggota badan aya anu keur katarajang ngangluh, aya anu keur katarajang nyeri, indung suku najong sampai keluar getih, tada'a lahu sairul jasad, anggota badan anu sejen katarik milu ngarasakeun ka nyeri. Bener, indung suku najong sampai keluar getih, lengan turun ke handap ngusapan indung suku, biwir niupan, mata sedih sampai ceri keluar di mata, irung datang kabarem, celik mun bisa ngomong teh mah ngomong, cek celik teh aduh indung suku aing ge sabenerna mah karunya kasih ya, aing ge sedih kan aing ngoal sampai keluarkeun cai mah tak bicarekeun sampai ka kiwing eta celik. Semua ikut prihatin, semua ikut merasakan. Etalah akhlak jeung papada umat Islam kudu kos kitu sesuai jeung nu diajarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam hirupna kudu jiga leungeun. Kumaha leungeun? Leungeun mah saling tunjang, saling bantu, saling tulungan. Leungeun mah kencak jeung katuhu, saling toong, saling teang, saling perhatian. Lengan kenca ater si katuhu tenungguan digerohkeun datang sorangan nagaruan kenca. Giliran katuhu anu ater lengan kenca tenungguan diondang datang sorangan nagaruan dengan katuhu. Alhamdulillah. Etalah akhlak umat Islam jeung dulur jeung baraya jeung tatangga. Tatangga katarajang musibah, ai urang nyaho mah teangkeun, bantu samampuhna. Nu mampuhna nyumbangkeun pikiran, sumbangkeun pikiranana, teangankeun solusi anu pangbagusna. Nu nyambangna ku tanaga, yuh sumbangkeun tanagana. Nu mampuhna ku harta benda, sumbangkeun harta bendana. Etalah saling tulungan jeung papada umat is. Wala takun kal udunain. Umat Islam hirupna ulah doang ceuli. Ceuli mah kenca jeung katuhu pajojong-jojong bae. Celi kenca jeung celi katu can pernah saling toong, can pernah saling teang. Kenca kata rajang musibah aya nu kaluar ti jero, celi katuhum jojong bae aing mah bagi iluanan. Tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa perhatian. Eta nu kitu lain akhlak umat is. Tatangga musibah jor teuing nu penting aing salamat. Tatangga gering sabodo amat nu penting aing cager. Eta lain akhlak nu diajarkeun ku Rasul. Komo sampai nganuhunkeun ngarasa atoh lamun tatangga menang musibah hasud ngaranna inna lillahi wa inna ilaihi. Tatangga menang musibah kumaha ngomongna cocok tangkorak sia karasa kiwarina. Ya Allah eta sifat anu goreng leres teu bo? Leres. Ulah sampai tahasud ngancik dina hate urang kabehan. Ulah sampai penyakit hasud tumempel dina hate urang kabehan. Cek Rasul iyyaka wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hataba. Cek Rasul kudu sieun anjeun kana sifat hasud, kudu sieun anjeun kana penyakit hasud. Ulah sampai diingung eta hasud, ulah sampai digugu eta hasud, singkirkeun jauh-jauh. Fa innal hasada yaqulul hasanat. Hasud ya ngahancurkeun amal kabagusan, hancur amal salatna, hancur amal puasana, hancur amal zakatna, bahkan hancur amal hajina gara-gara penyakit hasud. Naudzubillah. Jangan saling mendolimi di antara sesama umat Islam. Dulur jeung dulur, tatangga jeung tatangga, termasuk aparat jeung rakyat. Ulah sok saling khianat. Leres. Hartina rakyat kudu nurut ke aparat selama perintah aparat sesuai jeung perintah Allah serta Rasulnya. Sabalikna aparat ulah sok khianat ka rakyat karena aparat digajihna tina kesang rakyat.
unggal tahun rakyat dipungutan pajak, diantawisna pajak jangan gaji aparat, camat digajihna tina kesang rakyat, benar, bupati digajihna tina kesang rakyat, gubernur digaji tina kesang rakyat, menteri digaji tina kesang rakyat, presiden digaji tina kesang rakyat, dipakai babasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, mihape aparat ulah sok hianat ka rakyat. Muga-muga ya calon-calon pamimpin di masing-masing desana sing diberi sifat amanah ku Allah Ta'ala, amin. Muga-muga sahabat anu jadi kepala desa sing karunya ke masyarakatna, amin, sing bela ka rakyatna, amin, ya Allahu ya Rabbal. Eta anu kahiji ulah saling aniaya dulur baraya tatangga termasuk aparat jeung rakyat. Anu kaduana akhlak nu diajarkeun ku Rasul teh di mana ngomong ulah sok dibiasakeun ngabohong, ulah sok dibiasakeun golopok. Lamun jelema hirupna loba golopok moal menang kepercayaan ti batur. Saladan keur ngomong bener nageh dianggap nak bohong bae lah, dak saya mah golopok moal salah. Ngomong 1000 bener hiji geus moal endah saya mah. Leres teh Bu? Ulah dibiasakeun golopok. Oh, cacahan ngabudah pokona mah nu bener eueuh. Heupan sok aya jelema hobina cacahan. Bener teh Bu? Ngobrol ngabulak teu neureun. Ya Allah, ya ujung-ujung nama ngabohong nu leuwih rosana atuh sampai ngomongkeun ka gorengan batur sagala. Leres teh Bu? Ibu-ibu ya paling hobi ngarumpi, sapoe teu ngarumpi sariawan jigana. Ayo saling siaran kudu jeung tatangga, kudu macan menang hiji-hiji atan jelema mah geus dua lembur diomongkeun. Ujung-ujungna masalah ki sorangan ge dicacahkeun. Ngomong ka baturna teh unah kula manasi, dikasih kunaon? Awak salaki kula mah nyakuru, aya awakna gurunya tuna gembul. Ya Allah ya Rabb. Wa idza kallamahum fala yakdzibuhum, ulah dibiasakeun ngabohong. Anu katiluna wa idza wa'adahum fala yukhlifuhum, mun urang boga janji jeung saha bae selama tidak ada udzur syar'i ulah sok lecor kana janji, insyaallah. Pan kiwari mah eta janji ibu jeung bapak kadang-kadang dipake alat jang narik simpati, bener teu? Lamun usum pilkades, usum pilgub, usum pilpres, eta calon-calon pamimpin datang ka unggal jelema teu ilok-ilokeun hadir sadaya, nu diliang lini ge diteang-teangkeun. Laju ngobrol janji, pokoknya mun kula anu jadi kula bakal kieu, mun kula anu jadi kula bakal kitu, endah manis janjina. Begitu jadi pamimpin bako au teu dicumponan janjina. Yuk geura urang bilajar nyumponan janji, janji jeung saha bae, janji dulur ka dulur, janji baraya ka baraya, janji tatangga ka tatangga, janji pamimpin ka rakyatna selama tidak ada unsur syar'i cumponan eta janji, insya etalah diantawisna akhlak nu diajarkeun ku Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan urang teh Bu ngaku cinta ka Rasul, bener teh? Ieu urang anu kumpul di dieu ya kabeh pasti ngakuna cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieulah cirina gebiar peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ngan eta cinta ka Rasul harus ada pembuktian. Cinta ka Rasul bukan hanya dengan ucapan, tapi cinta ka Rasul harus dibuktikan dengan mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cek Rasul, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ieu hadis jangan buktikan rasa cinta orang ka Rasul. Cek Rasul, mana haitukum anhu fastanibu. Setiap perkara anu dicaram ku kaula, setiap
fajtanibu jauhan ku anjeun, singkiran ku anjeun, ulah dilakonan. Naon baik perkara nu dicaram ku Rasul, nu dicare ku Rasul, fajtanibu jauhan singkiran. Eta jang ngabuktikan cinta urang ka Kangjeng Rasul. Riba dilarang ku Rasul, fajtanibu jauhan eta riba. Anu tacan ulah sampai kabita, anu ekeur geura-eureunan tina kalakuan ribana. Dicaram ku Rasul, dicare ku Rasul, fajtanibu jauhan.